bisa datang ya. Taiwan teh. Buah-buahnya bang lah dibawa ku si Japrot bay. Balik pokoknya ku aing sasan lu datang. Anak aing mah urusan anak jeung ieu. Ari loba tah. Wah. Delekeun udah tak. Teu nyahoeun sugan dia. Yang sebul terkenal di dia. Yang sebul bejakeun urusan anak. Mau ganggu anak aing. Cilina urusan anak tah. Jeung nu ieu. Jeung nu ieu bisa, jeung nu ieu bisa. Japrot urusan anak ieu. Gila we kita beli. Stop. Oh di dia neng, di mas teh. Di dia. Sok turun tuh. Wah, bener-bener ini dibawa ieu. Tebal ieu urusan ieu. Mana dah lagi? Banyak gila wae atuh budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu ka mana doang ieu eta? Saha eta? Ngojek gimana? Hah? Ngojek. Ka Bogor lain ka Bogor. Ngojek. Pantes. Ka Bogor mah melkosi goreng. Heeh, bener. Kemana eta? Si eta anak aing. Sabar. Eta geus di lagi ya. Nyimpang. Lain nyimpang, tadi perjalanan macet. Gitu teh. Nya. Kumaha sih hari macet? Ngan bancet. Macet. Terus. Macetnya meureun lambat tadi macet meureun. Bener da? Ka Bogor lain. Lain. Naon sih naon? Ngojek. Oh, ngojek. Jeng. Udah mangkat sama motor. Geus. Rusap. Ongkosna. Hah? Ongkosna. Oh, cari bayar, Neng. Encang. Saya bayar 2.000 lah. Ojek ku siki mah paling 2.000. mahal teuing. 10.000. Nu kitu mah motor goreng kitu kuat 10.000, 2.000. Oh no. Moal mah itu 2.000 mah. 10.000 mah ojeknya gagah. Ojekna gagah 10.000. 2.000 Neng 2.000 Neng. Lila teh ge ngobrol jeung nu belangsak lah. Kita tarik lah. Turun dah. Jik. Udah, Suwe aing ngojek. Aya menang kudu gulis. Bapana goreng adat. Goblok banget tah. Arem jadah. Bapana ieu. Didoakeun lah sing menake aki tah si Neng teh lah. Mangkat ya. Neng sok nih. Bisa tinggalan dia. Kumaha ya kabarna? Karak balik teh. Kabarna alhamdulillah sehat. Amin lah. Oh syukur, emang boleh ngaberdoakeun adi anak mah. Tadi mama ka mana? Neng balik di Taiwan teh lain mah disambut, malah ka eueuh. Pugu indung sia malah. Mama teh isu belanja ka eta ka mall. Shopping, kos batur mah. Balik-balik. Barengkung balik lagi umureunan lah. Duit beak-beakeun wae, tapi moal beak duit abah mah. Keur belanja teh bangka diah. Adinya mah Abah mah bisa wae lamun loba duit mah moal mangkat ka Taiwan ieu atuh. ya tadi teh pan abah masukan di mana-mana mah gitu beda penghasilan anak. Pegeun pan di lembur mah pan udah kalah sawah 3 hektar mah abah kabeli keneh nyenting ditung pangalaman. Neng, harta abah mah kalau diceritakeun mah eleh lurah linglung mah. Yah. Lurah linglung ti Bang. Lurah linglung. Ning abah sih ya anak Taiwan, Pak. Sawah lega. Wah, itu kurang. Abah teh ayu we ngomong neng balik di Taiwan teh haus lain mah dibere cai. Waduh, pokok aing ga anak. Aduh, ampun ti karunya deui anak aing dia. Taiwan. Gimana? Tah. Sok inung mulak sut karunya ya. Panas inung mulak buka. Minum sia mah keluar res atuh isuk teh balik-balik kene wae lah. Payung atuh panasan ieu. Oh iya tera. Oh nya kan nomor 18 nah ieu tuh sampai. Oh anu 20 teh pemajikan ieu. Ya ieu panu ka 18 tuh sampai teh poli tuh. Sampai mun ieu teh urang beureun. Soalnya heuh. Gede mah anak disebut balik cenah Taiwan. Heeh. Bener. Mah ieu. Kumaha tah? Ya cenah ieu bener kitu carana mah. Kurang ditempo. Halus pisan halus. Herang kil. Poleci meureunnan. Bener kil. Kumaha ayeuna? Ayo, tah atuh aya kitu mah. Kurang intip aja. Yo. Tapi galak moal ya, urang dia tahu lah nya. Sebulna. Oh, sebula galak moal. Yeh, eta mah anu galak mah gampang ku duit ge beres. Oh, tenang. Oh, nya duit Tambah duit, urang mah. Ayo. duit. Kurang ka ditu. Galak moal sebul. Moal ku duit teh beres, tenang. Ieu abah teh ku duit.
duit mah naon-naon ge. Ngomong-ngomong di Taiwan sebuah kampung Encan. Taiwan. Acan. Kapan di Taiwan malah banu jarangkung gitu. Karasep pas abah. Kasep. Entar meunang kunaon sih emang. Ali mah yang menekan orang di wae. Orang dia. Intinya beunghar orang dia lah pas abah. Kira-kira belangsak mah keur naon ah. Nya, rambut lagi pirang. Gulis pisan. Ayo. Matan. Jadi yo, jadi tambahan deui 20 hiji. Nya. Ayo. Urang Ayo. jelema beung. Oh, dan kawan Yo motor Jalan di mana? halang we. Jadi aduh, masih gimana ke mana sih, yuk. Halangan aja beung harus saya. Waduh. Anjir jemba gelo datang. Wah parahnya. Akeun pokok datang saya mah. Hai, cantik. Kabar. Basah eta teh. Nu gelo eta mah nu gelo. Tapi ada kasep sih, Bah. Kira aku nu kitu kasep. Amit-amit ah. Kasep. Oh, jauh kasep. Semua ayah. Dia punya Assalamualaikum cantik. Hai. Hai. Lu kapara? Angka 18. Oh, nyadi kicipan nyambar mana? Agak sih ya. Dah, aing gelo sebab bingung lah. Atuh dah heuh aing teh boga hutang ka manehna. Parela bisa nurusan lah. Sebetulnya Neng namanya siapa? Nah, Abah. Ulah nyebut Abah atuh cantik. Kira aku sati gagah jeung kasep namanya kudu sebut Abah keneh wae. Lain dina meureun, Dini. Nah, Dini. Dinikahi sama AA. Lagi. Semoga duit aja. Pasti tanya modal kere. Bukan aja lu. Boga naon dah. Gaya we heuh nya. Gaya we heuh. Salam. Coba tong deket teh eta rek asup 4.000. Deket wae lah. Tenang, Bah, anu penting mah aya kedeung ieu. Aku kudu dikeluarkeun ieu. Yes, dompet. Nah, dewe nah. Cicing heula ngopina rada jauhan ka dituan, jauhan. Ah, Aduh. ganggu wae mesti ka budak ngora saya. Aduh, ampun ah. Pokona lamun Neng daek ditikak tua dina dangat ieu. Tatangga ulah katangga jara rauh ngitungan duit. Kamari oge anu pamajikan kanu nomor 16 saminggu ngitung duit anggeus-anggeus. Nu bener, Aa. Oh, nyamar pati-pati ngomong. Tuh nyarahungeun warga di sekitar wilayah Tirtamulya teh mah geus teu bireuk deui arana jeung lurah teuing mah. Pokona orang Tirtamulya teuing mah kabeh ge leungeun neng sasanggaleun. Ngaritungan duit Abah. Waduh, Abah dewa. Ampun tingkat Nya meureun eta mah da teuing maju, Aa. nya Kulit macul mah tara sasanggaleun. Arah halus malahan eta mah ngitungan duit kuat pabenyeng-benyeng tempona mah. Tong daek, Neng, tong daek. Kira-kira aku daek ku nu kitu patut mah deh. Geus bau taneuh. Tong daek, Neng, dina tas. Oh, tenang weh. Eta sawah anu digarekeun anu 50 hektar teh ge. Geus tong dipikiran eta mah geus lunas. Anu penting urang disetujui nikah jeung putrina kitu tenang ya, Bol. Ya, bila perlu
masalah hajat itu ide kabeh jadi transfer tenang masalah biaya segala-galanya mah tak gitu neng kios teh mah urang ke tanggal sabaraha poe naon gitu ulah katangka bulan tukang doang ieu mah kawin teh Ari neng mah hayu wae asa ulah ngabohong we. moal kang bohong naon si mobil naon hayang kari nyebu Neng mah yang mobil Lamborghini sahu teu. boro-boro tibang Lamborghini asal ulah hayang opatna tibang dua mah deuh cetek tenang tibang Lamborghini dua sakali mere oh nya sawan sakit pangloban lagi wah doang ini Bau ah. oh tibang saotik mah nya wajar we nya ngaranna ge wah manusia tenang we bau ge bojong mah beungar moal teu aduh gubernur jadi lah biar ngobrol ya jeung calon mitoha tah enaknya ya mengenai ya bos ya ulah sokan itu keur ditanya apa nih calon minantu aduh masih eta sawahan 50 hektar lamun diridoan kawin jeung si Neng lunas Hah? lunas nyelunas gimana bebas bila perlu ditransfer gitu ya bencana lain bencana justru ya anugerah masih lain gitu lu uset tapi aku anak itu gelisna eta munakeun uset bencana itu bencana wah enak bencana sekali gua tanya mah tur itu ke anak aing itu aing goreng gimana gos eta gos mana eta waduh goreng seten bapana sama aralus bencana ieu jangan eta 50 hektar lunas nyaan ho ya tak kitu tong jauh kamar aja ka mana sih Cilina arja jalan heula tong jauh teuing moal tenang bekelan tah jangan kan di bekalan ya Lamborghini kedeng dikirim itu nya ya benar tah kasih untung saksina wakilnya kayaknya benar oh nya gitu gimana geus alah urang beungar dalam dunia sombong amat urang aduh musibah bener ya mah ya aing budak kayak indung budak ya bahaya kok sih mah ya anak aing dikawin si linglung aduh parah ya parelek udah sana ya tapi sawah aing mah lunas lah itu teh nama ini seger hate ya aduh ayo buru geruan coba adinda ya nggak tahan yang amengan kayak itu dah lin ya lah si eta linglung lah yang mangkat wae cenah tah neng ayo Nya Abah sebentar. Kamu teu beunghar moal daek da, kemegas kaki aki nya kuat teh nya teh malam pertama na oge. Aduh si cantik aduh. Ayo Bager, ayo sayang. Orang jalan-jalan asik. Bah, wayah nanya, Bos. Jaminan. Terus. Wah, gila iya. Jaminan kunci. Aduh, kunci mobil kan ya? Kunci mobil kah? Kunci mobil. Dompet. Oh. Aman kalau jaminan. Ya, tas. Waduh. Tas. Cuma kudu diporotan kaki kiri kumaha urang kacuna ieu. Ieu kumaha jajan sampai diborotan kieu ieu kumaha. Aduh. Aya apaan eta mah beungar mana beungar itu. Tong lateuing awak deukeut-deukeut. Awak tuh aya kitu mangga mah ngagesek deui yang listrik lah. Heeh, jaga. Pengen menikuat. Bukan mitoha teh men banget ampun pengen Ayo, tong. Ayo gimana? Puna lurahnya anak buah usia terlantar. Intip ayo urang intip. Aing ngalikeun we. Maka si lurang bobogohan. Si lurang kajak
anu pirang di rambutna eta kumaha wae sih. Mana eleh kurura. Mana eleh kurura. Mana eleh ku aki-aki. Aki-aki peot. Aduh. Kurang rebut ya. Rebut ya. Ah, geuning mah diajak ka dieu panas-panas. Apaan iya menyambungkan jembatan antara Kamurang jeung dengan Kalijati. Jadi beda antara cinta orang jeung cintamu disambungkan gitu geus. Asli amat bisa wae. Ya bisa wae emang kenyataan anak itu gitu jembatan itu. Alang sakukulilana tah ayeuna mah alhamdulillah sae cenah. Teu beda ayeuna urang jeung Eneng jeung Eneng karak amprok ayeuna. Nya kitulah antara cinta mah nyanan begitu saja geuning cinta. Aduh, Teu nyambung mah. nya kalau baanting itu trek nyambung ti mana da ka mana wae aja anu loba duitna bisa disebut bebas. Panasin yuk, aduh, cinta yuk. Suruh yuk, ayo tegak tadi tuh. Tuh kamu biru, kemana biru bercinta? Panahnya halangan wae. Waktu masih dia, wah, hantu seorang mah. Kita tulung orang mah bagiana. Apa duit, loba. Mentak daikeun mah duit masalahna. Buru-buru gitu lah, loba mah ganggu wae lah. Ieu keur happy jeung terus ganggu wae buku si wakil mah teh nyahoeun lurah keur happy-happyan jeung nu ngora teh ampun. Tah, di dieu tah imah teh dia. Tah nu bakal dieusiankeun yang ieu. Teh beusing naon sih arana teh Ragu. Ieu tempatna imahna maksudnya gitu. Sekalian mangga. Alim ake bisa diperkosa ku Parura. Oh no. Lima neng marek ulihannya. Sedap deui mah, kalamun geus maghrib. Alim soal Rurah mah wajahna wajah pemerkosa neng marek ulihan. Wajah bisa disebut itu, tapi hate nama hate kiai. Teu aca muhrim neng mah bade uwi wae si Bapak bisi naroskeun. Waduh, kumaha sih nya aya urang geus kos teh nya atuh hari kitu mah. Ayeuna bilih bade uwi mah mangga. Mungkin ke mobil taroskeun kuncina ka si wakil. Kunci mobil Lamborghini itu. Eta satu ayu urang uwi wae kesonton neng bade istirahat. Nah, sok itu mangga neng mangga sok. Kredit arah. Iya.